panjang nama qada teh iradatullah taala al asya'a fil azali. Iradatullah jadi nahsisna ngerasakeunana Allah taala karena perkara-perkara di azali. Di azali teh di anjeunna we gitulah. Di azali teh gitu. Di mantena gitu lah. Kayak upami di alam mantena bisa salah deui. di dimensi anjeunna bisa salah deui bisa kakurung ka wungkul deui. Di mantena we lah. Da urang mah anyar pan urang mah lam yazal. Ari qadar mah ijadullah ta'ala al asya fil azali. Itu ijad ari ijad mah kudrat pan. Mohon ijadu kulli mungkin ngayakeun eta pan ta'alluqna kudrat. Tu tos kahongkeun ti dinya oge. Oh qada mah iradat, qadar mah kudrat. Qada mah nangtukeun, kudrat mah ngabuktikeun. Jadi qada jeung qadar teh tanji hadis nama bukti nama takdir. Nah, takdir mah. Oh, jantan anu umum mah bahasa teh takdir. Takdir. Gitu. Pan kudrat nu iradat nu ilmu gitu. Terjadina teh tanji hadisna takdir teh. Berarti tanji hadis takdir. Ketenan mudah kana bahasa mah klop pisan. Takdir. Qaddara yuqaddiru takdiran. Tadi dina ajali kan? Oh berarti dina ajali mah itu kan tadi dina ajali mah kan di alam masih dalam ajali. Jadi Allah Taala teh kan dina ajali. Dina ajali. Berarti kodok-kodar teh kan dina ajali itu. Ajali. Kan ditaksis ku iradah kan? Qada teh iradah teh. Iya. Ditaksis ku iradah kan? Dibuktikan qadar ku qadar gitu ku kudrat teh. Teh takdir. Salajengna sakabeh mungkin hungkul tapak kudrat iradah ngaranna. Sakabeh mungkin hungkul tapak kudrat iradah ngaranna. Jadi sakabeh mungkin ya teu kaluar tina qada-qadar teu kaluar tina takdir. Bahasa hadis nama wa kullu ma yajri fil alami khairon kana aw syarron bi takdirillah taala. Sanes bahasa hadis ini. Bahasa Imam Nawawi Al-Bantani. Sakur perkara anu terjadi di alam khairon kana aw syarron nah sae atan dapi awan bi takdirillah taala. Kalawan takdir Allah taala. Gitu kesimpulanna. Ayeuna kumaha we hubunganana jeung urang? Jeung anu anyar nyaeta ikhtiar teh. Walakin lil ibadi ikhtiarun. Kan hamba teh ngagaduhan ikhtiar. Ikhtiar teh narima nu alus. Pamilih nu alus. Urang bates teh ayeuna datos ngaji tauhid, ngatos ngaji bab akli. Wajib akli pang alus-alusna pilihan teh milih anu bukti. Gitu. Dibates. Teu aya pamilih nu alus. Kajaba pamilih anu bukti. Gitu. Pamilih anu eukeur kitu nya, anu keur bukti ta eta pilih. Pilih di dieu mah da narimakeun. Sebatas mana atuh ari ikhtiar teh? Gitu. Lil ibadi mailun nafsi halatal ikhtiari. Pikeun hamba teh dina nalika ikhtiar teh sebatas mailun nafsi kecondongan ati gitu. Condongna jiwa jirim ya sabatas eta gitu. Apan dibentukna ge usik cicing sabatas usik cicing. Teu napakan usik cicing teh. Teu napakan gerakan jirim teh. Gitu. Posisinya di luarnya. Mohon posisi di luarnya teu napakan. Jadi itu usik cicing eta teu napakan itu. Teu napakan usik cicing jadi aya kudrat dua berarti. Jadi kabongkar ke wahdaniat hari kitu. Ya wahdaniat kabongkar deui. Tidak
hiji hidatna hiji sifatna hiji sakabeh padamelanana. Dina raraban ari hartina hiji sakabeh padamelanana sakabeh mungkin wukul tafakur irodah ngaranna. Tapi sok sanajan ngan ukur ikhtiar teh mailun nafsi kecondongan diri gitu utekna ati eta sok sanajan bari kitu justru eta teh jadi peunteun upami dina sara mah anu dipeunteun teh eta kecondonganana eta ka mana loyogna dina sara. Apakah eta disebut pilihan? Moal eta pilihan Disebut pada milih A B C di Z kitu nya ngan numpang sayana pilihan milih anu bukti nu eukeus urang teh kahayang teh nya sakapeung hayang alus sakapeung hayang gopet gitu lah. Sakapeung hayang alus hayang ngaji sakali waktu mah hayang alus ge can tantu keuna kana kodok-kodar kana takdir kitu can tantu ditakdirkeun nya di hujan atau nepi naon ya ari tos ge kieu mah takdir. Tah ayeuna mail nafsi kana goreng sakali waktu kana goreng can tangtu eta ge ditakdirkeun dina goreng oge bisa ditakdirkeun bisa henteu. Mung terlepas dina kitu anggar bahasa sara mah rek ditakdir rek henteu anu dipeunteun mah condong ati gitu. Nah, ayeuna contoh dina kemerdekaan Bung Karno, Bung Hatta, para anggota warga sadayana se-Indonesia hayang merdeka. Pek teh ditakdir 17 Agustus 45. Tah, sesuai anu dina undang-undang teh geuningan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hiji ta koma dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Didorongkan keinginan luhur teh berarti mailu nafsi tah, kecondongan, kahayangnya. Dan dengan didorongkan keinginan luhur berarti dua kalimat. Hiji atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala berarti takdir tah. Gitu. Dan dengan didorongkan keinginan aya mailu nafsi berarti kecondongan jiwa gitu. Kahayang sesuai kalau gitu. Dan undang-undangan teh keng ahli eta teh sagawaya. Tah berarti tugas urang mah kembali kana wajib ahli. Sing alus-alus loyog begitulah, sing alus-alus loyog.